Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli li ajlihi ariya tabab buat mertelakeun maf'uli ajli atanapi maf'ulah. Wal masdaron sibin ata bayana li illatil fi'li ladzi qad kana. Wansib sareng kedah ngajabarkeun anjeun al masdaro kana masdar. In ata upami sumping itu masdar bayanan karena ngajelaskeun li illatil fi'li pikeun ngelatan kana fi'il. Alladzi anu qad kana nyata geus bukti itu fi'il. Wa syartuhu tihatuhu ma'amilih bimalahu mi waqtihi wa fa'ili. Wa syartuhu sareng ari syarat kabuktosanana itu masdar janten maf'ulah takdirna teh wa syartu kaunil masdari maf'ulan lahu ittihaduhu eta narima ngahijina itu masdar ma'amilihi sarta amilna itu masdar. Fima dina perkara lahu tetep itu mapikeun amil mi waqtihi nyatana waktuna amil wa fa'ilihi sareng fa'ilna amil. Kakum li zaidin ittiqa asyarrihi waqsid aliyan ibtiqa birrihi. Kakum li zaidin ittiqa asyarrihi ari contona eta tetep sapertoskeun lapad kum li zaidin ittiqa asyarrihi. Kum kedah ngadeg anjeun li zaidin pikeun zaid. Ittiqa asyarrihi karena ngaraksa kana kagorenganana Zaid. Waqsid aliyan ibtiqa birrihi sareng saumpama lapad iqsid aliyan ibtiqa birrihi. Iqsid kedah ngamaksad anjeun aliyan ka Mang Ali ibtiqa birrihi karena nyuprih kana kahadeanana itu Mang Ali. Wallahu a'lam bishawab.